Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca nu katunda waktos dinten kamari teh Jero ka itu bisi lapar mah geus aya kejo. Mama neh keur ka pasar jeung deui teu kudu ngarit. Da geus ku bapa ngan ke deui maneh kudu waspada. Nyaheug palah. Reos si toleng ka pawon. Geus tepi kurah koreh kana tetenong geus sadia celebek dahar. Da jeung nya namani lapar capek balas lumpat. Cag urang tunda heula. Waktu terus maju ganti poe datang minggu. Tutup minggu datang bulan. Berang peuting gunta ganti teu karasa namahan bilangan mangsa nunggu hitungan waktu. Harapan Mang Rusman jeung Pak RT memang kanyataan. Si Masnan anu tadina neuteuli hayang maehan si toleng. Lila-lila mah luntur lantaran loba pertimbangan bisik itu bisik ieu nu ahirna teu tulus ngayakeun tindakan kasar. Kulantaran teu aya kajadian naon-naon, atuh si toleng oge teu boga pikiran goreng malah mah beuki kandal kayakinan yen manehna teu boga dosa ka batur piraku make aya anu ngakalakeun. Atuh jeung si Masnan teh biasa deui we, najan teu nyobat ge sakurang-kurangna teu silih kakalakeun. Sedengkeun Sarhim da tadina ge kababawa ku si Masnan. Ari nu boga pokalna sadar mah manehna ge cager. Gancangna carita kira-kira 2 bulan ti harita aya deui kajadian. Ngan ieu mah pasualanana beda. Jalana sejen deui. Harita teh pasosore kirawan Ciasar sakumaha biasa barudak ngora sok kumpul di buruan gardu ronda. Bari ngobrol ngaler ngidul diselang ku sempal guyon gogonyakan. Si toleng aya di dinya. Sobatna nya kitu keneh, Jahri, Darta, Sandi jeung rea-rea deui. Malah masih Masnan jeung Sarhim ge aya. Teu tinggalin si Jaen ge aya di dinya teh. Lah bosan hareuy teh euy. Urang adu hayam yuk. Ceuk Darta bari jung nangtung. Leungeunna nya nyakel muncang gendul. Ari maneh sok tara mikir mama muncang tapi kalaka ngajak ngadu hayam. Leuwih ngaco deui eta bari hitut deui maneh malah. Ceuk si toleng bari nagog deukeut tangkal bungur. Nya nyokot heula hayamna tuh euy. Bosen euy ngadu muncang malah. Jeung sok lieur kana hulu euy. Cek Darta deui. Bari tetep manehna nyekel muncang. Sok lah satuju. Wih boga hayam jalak hiji euy. Can aya nu ngelehkeun uing malah. Sarhim ujuk-ujuknya tujuan. Tong sombong Him. Dewek ge boga sajodoh euy anak hayam lalakina can jaweran. Can siihan tapi basa gelut jeung kucing. Kucing anu eleh euy. Ceuk si toleng bari papata. Wah, tong ngarahul di dieu toleng sia ganeng. Di mana ya ucing eleh ku hayam? Si Masnan jebi bari ngahina. Nah, make teh percaya. Geus bukti hayam uing nu gagahna. Tuh saksina ge bah janta. Da harita teh keur aya semah. Hayam nu mana sia toleng? Hayam nu bisa ngagogog? Wah, nasib dengekeun sia. Sukana mah bener bagus ah. Tong ngabako ganeng sia. Sok mun nyawani aduan hayam dewek tuh. Hayam turunan Australia deuleu. Can aya nu ngelehkeun. Cek si Masnan. Jeung hayam dewek nu maneh manan? Cek Darta. Heug lah, sok cokot nu maneh.
bari jeung nangtang teleos si Masnan Init balik heula ka imahna rek nyokot hayam. Darta panas. Leos manehna ge balik Sarhim ge nurutan deui. Nu sejen ukur silih reret geus baralik nu tiluan pop jihuri ngomong. Maleng, moal naon-naon ngaduh hayam euy. Pan euy minggu tukang oge ku palebe teh dibuburak. Era dewek mah euy. Ah, kan bae da batur. Nya ari alus nama ulah euy karunya da hayam ge hayangan hirup. Mun ku urang diadukeun nyerieun. Tapi resepnya euy. Cek si Toleng. Tepuguh maneh mah euy Toleng. Mitra kaum dangu tekung silila jul-jul nu tiluan datangna bari ngelek hayam jago. Nyaan mani jerlug. Si Ina geus panjang jawerna mani kining keur meujeuhna hade. Sok salah euy. Cek si Masnan. Tong sombong tah hayam demek aduan. Cek Darta bari terus ngusapan tongong hayam manehna anu dikekelek keneh. Nu dewek lawanna eta mah lah Darta. Cek Sarhim. Sok lah. Jeung sasage jadi deh kah. Tila loba omong deui lung-lung hayam teh dialungkeun ka pakalangan. Heuh sato atunya diadukeun teh teu boga pikiran gawe diadu silih pacok silih binti ceprot-ceprot ngadusi. Geus kitu mundur bari ngawahan jangjangna japlang, beuheungna gulak-gilek ngintip lawan. Ayo kajah maju euy maju. Layak tah musuh segede sirwa euy ayo. Cek Sarhim ngeprokan aduanana. Wah, moalnya gajah lemut gitu euy. Hayo hakan sia naga. Hakan musuh segede bangkong mah sakali neuri ge euy, kaleg-leg euy. Cek Darta teh eleh omong. Si Toleng maju. Karelo kabeh euy. Hayam belemut disebut gajah jeung naga. Hayo diadu. Nu eleh ku aing dipencit kadinya. Urang sate euy. Cek si Toleng bari ngarampayak ngigel. Kaprot hayam diadu silih bintih deui cara tadi. Ger atuh surak eak-eakan suka bunga galumbira. Komo Darta jeung Sarhim. Tapi kajijing kerak bari keprok hayam teh duanana sarua kuatna tarungna tapi kalila. Tapi kekuatan hayam aya watesna. Gapruk jeprot keok-keok hayam Sarhim teh kekeokan. Terus malik sasampoyongan huluna parorotan getih. Sabar gapruk jeprot dibintih deui ku hayam Darta. Ayo sia naga ayo. Leg-leg tah leg-leg sahuapkeun euy. Iya. Goblok hayam aing geus sasampayongan dibintih keneh. Dasar hayam edan. Gajeng Sarhim luncat karabak. Hayamna ditewak tuluy diusapan. Sarta huluna diciduhan hayam ngaleh-leh teu walakaya. Rengkenek Darta ngigel terus mangku hayamna nu kongkorongok nangtang lawan. Keur nu sejen surak iwati Sarhim anu jempe teh jamadud da hayamna eleh. Esok wing saget him. Orang pencit ayeuna nya. Cek si Toleng. Sarhim teu nemalan. Kalah mundur bari muruku sunu jamadud atuh. Ari si Masnan nenyo hayam Sarhim eleh teh manehna milu panas. Lantaran apan si Sarhim teh sobat manehna. Darta. Ulah waka suka bunga sia euy. Hayam si lain bisa disebut jago terunggul. Mun geus ngelehkeun hayam dewek, sok aburkeun deui. Okna bari melong ka Darta. Anu keur ngusapan hayamna. Wah, teu bisa euy. Pasti we hayam si lain meunang sabab tenagana beuteuk keneh. Kudu adil naon-naon oge lain bet mawa karep sorangan. Hayam dewek manajan teu ngelehkeun hayam si lain oge tetep unggul. Teu bisa. Panjang urusanana euy. Hayam si lain butut. Hayam lisung. Oras butut kampungan kajaba lamun geus ngelehkeun hayam dewek. Oi. Nah, bener omongan si Mas nanti euy. Cek Darta nanya ka baturna. Rek bener kumaha jelema kitu ngaco eta mah Darta. Nu jagjag kudu tarung jeung nu jagjag. Nu leuseuh jeung nu leuseuh. Keun antep hayam maneh mah Darta. Urang lawanan lah ku hayam dewek. Ceuk si Toleng dari anak keur. Alah, ngabacot sia. Mana hayam maneh Toleng? Kira aku ngalawanan hayam dewek rek kuadul. Jong cokot sia gablek mah. Cek si Masnan jadi amek lantaran si Toleng mihak ka Darta. Nah, da boga wing oge. Kae dagoan Mas Tang. Mau burung modar tah hayam si lain teh. Leos si Toleng Init. Leumpangna rada gancang dah hayang gura-giru tepi. Tadi mah daya niat kana ngadu hayam teh tapi hatena jadi panas nenyo kalakuan si Masnan nu matak jengkel kana hate. Tegung silila si Toleng geus datang deui bener we bari ngelek hayam jago. Si Nagis panjang jawerna ngaplek. Ya hayam wing heuy.
cek si Toleng. Tong agul sia pila kadar hayam segede puyuh. Moal lila oge kari jenatna tapi nah moal kaduhung si laing Toleng. Kumaha mun hayam si laing modar? Tong sok ngahina. Jeung ulah sok ujub euy ari hirup. Goreng patut ujub kitu teh euy, sarua jeung sombong. Sok buktikeun heula hayam saha anu unggul. Jadilah sok. Lung si Masnan ngalungkeun hayamna. Terus kikiplik sarta kongkorongok cakagak si Masnan seuri. Reueus nenyo hayam aduanana cenghar jeung rancingeus teh. Tah dengekeun ku si laing Toleng. Cek dedengean ceuli dewek mah Toleng peot cenah euy. Lain kitu. Da kadengen aku ceuli uing mah Masnan dosol cenah. Ger atuh baturna sareuri meuni eak-eakan. Atuh camadud si Masnan teh asa kaelehkeun balad. Teu ngomong deui kalah lajag-lajag we nolak cangkeng. Rasakeun hayam uing raya. Hei lugay, lodaya. Hayam uing mah si lodaya ngaranna ge lah. Wah, hayam segede piit disebut lodaya. Belagug nu kitu mah sia euy, teu asup di akal. Lamun di ngaranan si Beunceuk mah pantes. Hei lodaya, hakan tas si puyuh batu teh euy, hakan. Hayo ka dinya. Si Toleng ngabobotohan hayamna. Dasar sato tepung jeung batur teh hayang we tarung. Karapak hayam si Toleng kakarapakan terus dikiplik ditungtungan ku kongkorongok. Cakakak si Toleng teh seuri. Tah, degekeun euy. Masnan doso cenah. Toleng peot. Cek si Masnan. Kongkorongok nurutan hayam tapi bari moyokan ka si Toleng. Barang jeung kitu si Rintil gapruk-gapruk hayam geus mimiti diadu ger balad si Toleng seuri. Ngalingkung bari ngeprokan hayam anu keur diadu. Gabruk-gabruk hayam teh ragot tarung, silih babuk, silih binti, silih pacok sarta silih samer. Sakapeung muih hulu hayam si Masnan mubus kana kelek musuhna. Tuh ini kan, dielehkeun mah euy. Can naon-naon geus ngaletakan kelek. Bau kolonyo atuh euy. Kaneng si Toleng. Nah ngomong teh hayam aing nganengan akal deuleu eta teh. Ngarti hayam dewek mah euy. Wah, di mana aya hayam bogaeun akal? Mun boga akal ge, moal daek diadukeun ku si laing. Eta mah sidik, pimodareun, geus jangar eta teh. Rieuet cenah euy. Migren. Mitra kaum dangu atuh babaturan si Toleng rame seuri jeung surak. Sakapeung keprok bari eak-eakan gapruk kaprot hayam silih babuk ku jangjang, silih bintih ku sih. Kitu jeung kitu we meunang satengah jam si Toleng jeung si Masnan terus ngabobotohan bari teu waleh surak. Sakali mangsa si Rintil kaprot hayam si Masnan dibintih koloyong keok-keok. Harse, hayam uing menang, tang ting ting tang, tang ting ting tang. Tawa ka surak si monyet, can eleh deuleu. Ayo maju jalak, maju. Cek si Masnan bari nyurung-nyurung hayamna. Tapi hayamna teu daekeun maju kalah ka sosoloyongan jiga anu salaton. Karawak ku si Masnan ditewak terus huluna di kolomo. Tegeleuheun bakat ku panas meureun hayam teh di urutan punukna diusapan palebah jangjangna. Si Toleng oge nurutan beuheung hayam teh dirampahan lalaunan. Bagus tak itu ari tarung. Padahal sekalian musuh teh podaran. Sira kojor pisan. Urutan jangjang laleng euy. Cucuhan bun-bunanana yo. Wah, mana sira budak gunul. Mah hayam euy keun lah. Tadi naon-naonan ge jag-jag keneh hayam uing mah. Tong sombong sia Toleng, sok maju deui. Jadilah. Lung hayam teh dialungkeun deui ka pakalangan. Si Rintil duanana ge muru musuhna kaprot silih bintih di ger atuh nu surak teh eak-eakan. Nu keprok jeung suwit patemalan. Tapi teu kuateun lila hayam si Masnan geus leuseuh. Gapruk-kaprot gentewel pamatuk hayam si Toleng napal kana mata musuhna keok. Hayam si Masnan disada jiga nu sakarat. Tapi kaprot dibintihan deui ku hayam si Toleng. Kolonyong ungked kudu-kudu ceprot dibinti deui tungtungna tepi kana ambruk ngarempeyek teu kuateun nangtung. Huluna ngalek-lek matana bijil dipacok ku musuhna. Harse, hayam uing unggul, hayam uing jagoan euy. Juara kahiji euy. Bagus. Karawak si Toleng newak hayamna terus igel-igelan bari ngelek hayam nu calangat jiga nu cape. Di korona lok-lokan ari matana bolotot huluna boleger beureung.
pakai semuanya. Ulah wakas suka bunga sia. Hayam na bisa jadi eleh. Tapi lain teu jago. Ieu mah keur apes deuleu tapi dewek nu bogana can eleh. Sok maju sia Toleng. Si Masna nulak cangkeng nangtang gelut ka si Toleng. Nya puguh atuh si Toleng oge kaget nah si Masnan bet ngajak gelut. Hok nanya balik ngelek hayam. Naon ari maneh Masnan? Kawas misaka lor wae pipikiran teh euy. Nah tina eleng aduh hayam make hayam gelut. Aturan ti mana euy? Mantong ngabaca sia. Mun nya sia lalaki eta hayam tuna. Sok urang ijen jeung dewek. Si Masnan beuki amek. Beungeutna keuneuk kelir beusi atah beuleum. Moal nyabet kitu euy. Kumaha aturanana ieu teh euy? Ulah sarua gelona leng. Hampuraeun si Masnan mah euy. Jaluk sia Johri. Ulah pipilueun sia direngkepkeun jeung sia sakalian. Nya ka ajeun atuh teh kumaha maneh we atuh. Cek Johri ngelemes heraeun. Masnan. Kunaon ari maneh istighfar euy, istighfar. Bisi ka usap setan. Kenapa kajak gelut? Si Toleng teu daekeun ari kudu gelut mah. Tuna si hayam teh. Konyok. Laderan heula dewek. Itu. Maksan ye. Nah make ngajak gelut ka uing. Naon urusanana? Kitu ari eleh teh. Si dasar anak setan. Karana we anak jago incu dukun. Tapi epis buri sia borangan taya wawanen dasar banci sia. Naon? Kagabah teuing ka uing nyebut banci. Sugan hayang ditotogeun sia teh. Hayang dicabok dewek mah hayang ngasaan ka bisa si laing. Mana anak jago teh sia anaknya si Rusman bisa main po. Aya. Mama ka kolot teh. Sia teh jiga nu gelo Masnan. Istighfar euy. Ayeuna mah geus kolot si laing teh euy. Majuhna boga luang euy. Warek boga luang kumaha jelema setengah edan eta teh ari gelo geus hayang. Setan can datang Toleng. Lain kitu tak. Eta mah keur ngalinur. Ngimpi geus hayang hees acan. Jadi we ngaco jiga nu gelo. Cek Johri mairan darta. Ngadenge omongan kitu hate si Masnan beuki panas. Beungeutna keuneuk kelir beusi atah beuleum ganyel nubruk ka si Toleng. Seak leungeunna diayunkeun rek ngababuk irung si Toleng. Tapi si Toleng rikat ngalungkeun hayam kana beungeut si Masnan. Garapak. Hayam teh nyakar kana beungeut si Masnan. Setan hayam iblis. Setan hayam iblis. Bari terus leungeunna dibabukeun. Tapi hayam geus ngagarapak terus hiber bari keketok. Kunaon euy? Setan alas. Ya, sebrut. Si Masnan narajang amakna geus teu kabendung. Seak leungeun rek ngagedor careham si Toleng. Tapi sakali ieu mah si Toleng teu ngejaat. Tapi lep ngelopos panalajang ngahakan angin. Teu anda balah digabrug si Masnan dirontok geup didengkek. Gebut. Duanana ti bebeut kereleng. Duanana gegerelengan bari silih dengkek. Suku si Masnan totojer. Napasna kadenge ngahegak Ari si Toleng geus beak kasabaranana. Ak beung si Masnan teh didengkek. Keduk kadora ditonyok ku leungeun kenca. Awas setan. Masnan gegelendeng. Hunya si Masnan malik kuripak. Lek si Toleng jadi dihanap. Cekuk banget si Toleng ditonyokan. Aduh, kenapa tak balas ya? Aduh, si jeung eta nu ngaginjal sia. Aduh, eta kaginjal genyal sia. Si Toleng aduh-aduhan. Beungeutna baluar balieur tapi teu laluasa sabab beheungna didadetkeun ku leungeun kenca si Masnan. Leungeun katuhuna ngahujanan beungeut ku beureup. Tapi si Toleng can beak tanagana teu malire karena beungeut. Anu ditonyokan tapi tanagana dipuseurkeun kana dua leungeun. Dan kek tebaso si Masnan teh dipencet satarikna. Ngoceak si Masnan, ngoceak atuh bari ngajol. Blak nangkarak sukuna kakejetan. Goblok. Kurinyal blug nangkuban korejat si Toleng hudang. Jung dampal suku dijungjungkeun keduk dipake ngajejek walikat si Masnan. Atuh tapi kadeng kelang ngawak si Masnan teh. Muringis nahan ka nyeri. Sak sia udang bisa keneh mah. Engke dipiteskeun beurit maneh sia euy. Goblok teh ninihan bari jeung geunyaal kana tongong. Karek dipencet basona geus ngoceak. Sok udang sia. Si Toleng keur aya di luhur.
Si Masna nangkuban bari mulingis nahan ka nyeri. Barang nenyok itu nya Sarhim amek tetega nenyo sobatna kitu. Keajeng rek nampiling si Toleng tapi darta Juhri jeung Juhri. Tapi darta jeung Juhri geus taki-taki ti tadi keneh. Cileng kap kap. Leungeun Sarhim pada nyekel napasna mending ngahegak. Panonna malotot. Resot sikit. Itu hayang dilesotkeun lamun sileng gelut jeung dewek sok sia. Ulah ngabongohan. Mun aya salamat mending ngajerog sia. Tong pilun Sarhim. Goblok sia. Sarhim ngahulang manehna sadar deui lamun manehna mihak ka si Masnan. Balukarna bakal goreng. Sababalad si Toleng lobaan. Ngariung aya di dinya kalbe. Atuh leuleus deui amarahna rada lempes. Kunaon si Sarhim hayang modar deh. Rek ngabongohan leng euy. Kan cenah maju dah si Masnan mah geus rek kojo, sok maju Sarhim. Mas ya teh. Rek itu wae sia teh. Mun ditaya ieu nasya. Si Toleng ngabedega nolak cangkeng bajuna kalotor ari panona molotot ka Sarhim. Tapi Sarhim teu nemalan manehna geus sadar kana kaayaan. Tapi sabot kitu si Masna nu tadi nangkuban nguniang udang huntuna kakerot panona molotot amek deui ka si Toleng. Aing can eleh jerig. Kalah. Kuatan geuningan euy. Hah, nyaheuk ari hayang dicabok mah kuing. Puntennya dicabok sia ku abi. Siap si Toleng narajang tapi lepos. Si Masnan cengkat deui tapi hiuk cekuk dadana ditonyok ku si Toleng. Manina aduh. Geo sia dibu. Si Masnan nyampoyong bari dongko siap cekuk jampa suku si Toleng. Najong palebah beuteung kocek bro. Si Masnan rubuh teu kuat teu nangtung deui. Sarhim ukur colohok. Manehna teu daekeun ulungan. Aduh. Tong aduh-aduhan si aya keneh maka kekuatan sok tangtung deui sing bener euy. Urang ijen jeung kuing. Sugan teh manyaan aya kabisana euy. Era nya manehnya era. Cek si Toleng deui. Si Masnan panas hatena. Tapi amak nyedek tenaga midek tungtung nablak nangkarak ngahegak bari mulingis lila-lila kuniang udang. Gigeg nangtung na teu daek ajeg sirahna asa berat. Bumi alam asa dengdek. Hayang ditambahan euy Masnan euy. Ampun. Cenah bari mulingis. Puas we da tiap tadi oge uing mah teu hayang gelut. Kan aneh nu teu gebleg cedok. Ka aing teh ngoconan wae make jeung hayang gelut sagala rupa. Taku aing dibere. Si Masnan geus teu wani nemalan ayeuna mah bener-bener sieun ku si Toleng teh. Sabab teh teh geuning geus dergelut mah gerakanana cepet paneungeulna mateni. Kalayan teu loba omong leos ini tinggalkeun pakalangan hatena panas pikirna rungsing neuteuli ka si Toleng nu geus ngawibirang ka manehna. Geuning kitu euy. Aya kitu nek si Masnan kalah kasungut we meni harus kabacusna mah eueuh nya euy. Nya euy teu gebeg gaela. Cek darta milu seuri ngahina ka si Masnan. Sarhim nu jadi sobatna karunyaeun jeung manehna milu panas hate teu kuat cicing di dinya. Ela jeung sieun ongko leos deui ini nuturkeun si Masnan bari ngelek hayam anu geus ngaleh-leh rek pae. Ger deui balad si Toleng teh seuri. Aya kitu lah tuh si Tulu teu boga kael aja euy. Cek Juhri. Keun antap. Rek kumaha cenah nanya aya wawanen atawa ngan sungut wungkul. Gek si Toleng diuk terus mangku deui hayaman nu geus hasil jadi juara. Bisa ngelehkeun hayam si Masnan anu sombong. Harita teh si Toleng jeung baladna rame ngaromong nyaritakeun anu anyar kajadian bari jeung Sukasiri gogonyakan. Cag urang tunah heula. Mitra kaum dangu sakali deui anu peryogi nomer HP Mang Barna mangga dicatet heula 085 223 880280 diwangsulan deui 085 223 880280. Kacaturkeun si Masnan. Manehna ngagedi gelempang rusuh hayang gura-giru tapi ka imah. Hatena panas lain dikieuna angan asa seueur bakat ku amek. Beungeut si Toleng ngalangkang bae lamun teu sieun mah hayang mapeg. Jol ka imahna kasampak teh Mang Suhinta keur ngadaweung dina golodog bari ngalepus udud daun kawung. Di buruan rayap
hayam keur nyaratuan memeh diampikeun ka paranye teh di para baheula. Tak geuning maneh kakara jabo dikamanakeun si jago teh ceuk indung maneh diadukeun cenah. Dikamanakeun nanya Masnan, nanya eta teh diadukeun. Mang Suhinta langsung nanya ka anakna nu karejo bajuna kalotor buukna karusut gek si Masnan diuk. Lah cilaka pak, cilaka pisan balah. Aduh cilaka kunaon uing dihina deui ku si Toleng pak. Mimiteuna mah hayam teh digelutkeun uing eleh pak. Kuing si Tolengna digelutan baik teh uing ge eleh deh malah si Toleng nangtang ka bapak pak. Naon dedengean teh nangtang ka dewek kumaha ngomongna? Suhinta meuni kakarot panonna molotot. Masnan, jig sia mantog can bebeja ka bapak sia. Aing mah teu sieun ku ngaran Suhinta teh. Pila kana lalaki peot. Moal diladai ge di ruang bapak maneh mah. Tak kitu cenah Pak. Malah mah loba deui omonganna teh. Kabeh mah tak kiri hate Pak lah ngahina ka bapak. Jeung kamna malah aki ge dibabawa ku si Toleng mah. Cek si Masnan maradukeun. Da hayang dibelaan ku bapakna. Kurang ajar. Anak setan sugan. Lo bener si Masnan ngomong teh. Suhinta meuni kakarot beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleuh. Kira ku uing ngabohong atuh Pak. Di mana ayeuna baulak teh? Di mana? Itu deket Gaduh Pak. Kerarulina jeung baturna. Dasar anak setan sarua jeung bubuyutna keur somong teh adigung. Keun sia da moal diantep. Tiba heula ge aing mah teu resep ka si Toleng teh. Da bapana ge sarua somong. Dasar turunan sia. Odaranna sakalian Pak. Urus hayam kumaneh. Kade nu anakan pisakeun. Keun si Toleng urang warah ku dewek. Mitra beunang kapanasan ku anak gedig Suhinta init ngajugjug ka Garduhrona. Sabab didinya arulina si Toleng jeung baturna teh. Lumpang gancang bari jeung ngakidir nafsu beungeutna geuneuk lir beusi atah beulung. Untuk kekerot dua leungeun dikepeulkeun. Dasar anak setan tiba heula tukang nyin gara-gara awas diwaras ya ku aing. Cek gerenengna Suhinta musuh kabuyutan Mang Rusman. Teka catur di jalana jog-anyog kanu dijugjug ka sampak teh si Toleng jeung baturna keur ngomeh hayam. Anu tadi tas diadukeun jep ngaradak jempe atuh lantaran kadinya aya Suhinta. Babanyit ucut burung mana si Toleng? Mana si Toleng? Bari nu cangkeng panonna beureumbun ceuli. Darta jeung baturna teu ngomong kabeh kaget jeung reuas kadatangan Suhinta teh. Tapi si Toleng mah tetep tenang we jeung nangtung bari ngelek hayam. Kira aku poho deui pan geus mineng tepung teh lain. Jeung deui kangaranan batur salamur moalnya teu abuh. Pan uing nu disebut si Toleng mah. Ya uing ya. Eta nu ngaran Toleng teh. Nu jiga boneka kaduruk. Ayo kapantutna sia keur goreng patu teh goreng lampah deui. Culangung ka kolot nyalontang cucungah ngahina ka aing. Toleng. Montong tukangeun sia. Arinya mah wani. Yeuh, aing Suhinta. Cek Suhinta bari nepak dadana beungeutna dangah. Panon bunceli. Naon? Cager. Tegugur teu angin. Teh hitut-hitut acan ujug-ujug gamak kawing. Kumaha mimitina ya teh? Colad atuh Suhinta teh ngalengkah panjang. Ngan sakilat leungeuna ngajiwir ceuli si Toleng. Dicekel lilah bari rada dijungjungkeun. Tah ieu teh keber teh. Dengekeun ku sia Toleng aing teu suka dihina ku sanapeun. Sia teh nangtang ka aing. Kena-kena aing tara ngomong sia. Nah sia teh kabina-bina teuing. Kakolot betuanin nincak hulu. Dasar bapana gejeul anakna ge kurang ajar atah warah belegug goblok dan sebagainya. Tah ceuli teh gunakeun sia belegug. Yah, Cek Suhinta bari ngajiwir ceuli si Toleng atuh mitra. Ada. Nyeri ya cari uing ulah dikieu-kieu atuh. Aduh manya. naon sia nu moal nya teh sia? Eta omongan mamang. Aya uing nangtang ka kolot. Daek beunghar ke rumah sawing mah teu. Sia. Di mana aya bangsat ngaku ya? Rasakeun geunyuk. Ya, seak Suhinta ngayunkeun peureprek nonyok careham si Toleng. Tapi memeh tepi si Toleng ngalungkeun hayam kana beungeut Suhinta. Kawas tadi ka si Masnan, gerabak hayam teh luncat kana beungeut. Kukuna anu sareukeut nyakar kana pipina. Wah, jadol anak setan kurang ajar. Wah. Leungeun Suhinta ngababuk hayam. Tapi hayam hibel manten bari kokotak terus lumpat sieuna.
Karek ku hayam hiji geus riweuh. Komo lamun yang hareupan hayam 1000. Ganeng sia setan. Ada kunyuk rasakeun wawalas aing. Ya. Naon? Bau. Goblok sati kotok hayam, gejol. Suhinta ungas ingus rek nampiling tetulus lantaran bau tai hayam manis segak. Terus alak ilik anabreh ngajentul dina tak-takna jaba urat aret kana pipi. Jiga na bae hayam nu tadi basa dialungkeun bari ngising jiga mah. Anak setan kurang ajar rasakeun sia. Suhinta beuki amek tai hayam nu dina tak-takna dicomot pelor dialungkeun ka si Toleng. Cileng si Toleng luncat. Nah ngamaka uing, da eta mah jasa hayam. Ulah ngamaka uing mangda. Eta mah lin uing nu hayam. Goblok sia kurang ajar. Bangsat setan eta dicekek sia ku aing. Kajeleng si Suhinta teh luncat. Mudag si Toleng. Plecet si Toleng lompat. Tapi eleh kesit ku Suhinta siap direngkas sukuna koleang kebut si Toleng nepi ka labuh. Aduh, alah, yang, aduh. Koleang tudang deui. Tapi didinya geus nyampak Suhinta anu amarahna geus teu kawadahan. Hiu gablok pipi si Toleng dicabokan sabaraha kali. Beungeut si Toleng teu kabaluar balieur bari gogoakan. Aduh, ampun, alah yang ampun. Pantong ngabacot sia dicekek keke ku aing. Ya, rasakeun heula gegeblak haneut deudam leungeun aing arateul sia. Hiat, kaprot nyabokan sakarep-karep. Koceak si Toleng kokoceakan. Pipina nyeri jeung panas untuk asa unger kabeh. Kulidik si Toleng dengan gulingkeun awakna. Beungeut ditungkup da sieun dicabok deui. Tapi ayeuna dampa suku Suhinta nu digawe. Heat cekuk bujur si Toleng dari tajung cungkal curalit blak. Si Toleng lebih kajungkir. Wah, ampun, aduh, ampun. Modar sia setan, modar. Alah yang, acan modal, acan. Aduh. Sagadang deui sia sia dibejatkeun ku aing ya. Heat, modar. Cekuk najongan awak si Toleng bangun anu kacida gemes. Gereleng kakenca gereleng kakatuhu si Toleng cerat-cerit menta tulung. Korejat hudang angkoh narek lompat tapi seak syukura ditajong kuak ngakuak bincurang nyeri bru ngamruh deui. Hah, ampun mah, ampun. Allah ampun deuh. Anak jurig mah kudu dipodaran sia. Mitra kaum dangu Suhinta nyaan amakna teh lain mameusan. Lantaran geus keuna ku omongan si masanan anu ngandung racun. Jabati kitu amek dumeh di alungan hayam tapi ka ngising dina beungeutna. Kocapkeun Juhri jeung baturna. Tadi ge basane nyo si Toleng disiksa lumpat patarik-tarik bebeja ka Mang Rusman. Laporan yen si Toleng disiksa ku Suhinta. Japuku Mang Rusman teh panas hatena teh dingkekeun deui gejlik turun ti imah belecet lumpat muru ka garduh rona. Barang kok si Toleng geus teu walakaya ukur bisa ampun-ampunan. Malah mah awakna guguringan, bajuna geus kalotor. Suhinta, sia teh ling katawan teh heuy. Cek Mang Rusman nu geus aya tukangeun Suhinta. Kebeg Suhinta ngarenya kret ka tukang katara huntuna kakerot. Panon buncelik menang sakedapan mangahuleng teu ngomong. Aduh, ampun. Bapak, Mimi, Aki, Buyut, Yawi ngayana nyiksa. Aduh, alah ampun Bapak. Tulungan nih ya Bapak. Hulu mani asal lesot. Alah iya ampun Bapak. Kitu cek si Toleng. Bari nyakelan sirahna. Pohana. Suhinta, Si laing teh ngali nur atau kumaha euy. Nanaonan kana nyiksa budak naon urusanana ieu teh. Cek Mang Rusman sabisa-bisa nahan amarah. Ngadalikeun hawa nafsu sangkan teu kabawa ku sakaba-kaba. Tapi Suhinta geus teu bisa ngadalikeun diri nanenyo Mang Rusman datang teh kalah kabeuki nafsu. alus pisan lamun sekalian jeung bapana awas ya di podaran gua anak aing. Tiba heula ge aing mah teresep ka sia teh euy. Kari-kari ayeuna aya jalan rasakeun si Rusman. Suhinta ngalengkah lalaunan. Ngadeuketan ka Mang Rusman rek ngajak ijen ngadu jajaten. Tapi Mang Rusman tetap sabar. Suhinta, ye gelut mah babari euy. Teu kudu tatahar heula. Tapi gelut teh marebutkeun naon ieu teh da kudu pugu urusanana ye. Jeung na deui nanaonan make nyiksa budak anu teu tuah teu dosa. Teu tuah teu dosa, bujur sia. Teu dosa, geus pugu si Toleng mah anak setan. Teu kudu hirup jeung kitu mah. Kudu modar, kudu kojor.
kumawani ngahi nakaing ayeuna datang bapak narek ngabela sok gamal mundur aing ge moal kagok lah urang ijen sekalian aing. Mitra Mang Rusman gogodeg teu nyana omongan Suhinta tepi ka kitu. Sabot kitu teh si Toleng nangtung lalaunan maniru mangieung bangun nuripuh katara beungeutna barengep kacirieun ku Mang Rusman. Atuh jadi kagedur nafsuna ngaheab di bere kitu mah. Toleng naon nu geus kajadian teh euy? Pak, uing disiksa dicabokan diirik tonglong ditajongan bujur tapi kahese hitut. Ampun Pak, uing mah kakara yeuna aya nu nyiksa. Nyeri teh Pak, nyeri tulungan Pak. Ieu beungeut meni asak meni nyeri teh Pak. Cek si Toleng bari lempang lalaunan ngajauhan bapana. Nyel Mang Rusman amek sanyana najan teu ditanya ge da geus nyaho tadi ka saksi Suhinta nyiksa anakna. Lain antepeun kaya kieu mah yeuh Neng Nong teh geus joldi cager pohara mitra hanya kal kabujeng Neng Nong dinten ayeuna cekap dugi ka diheula dongeng garapan Mang Barna dedemi Curug Sangiang kalangan Kileksa. Insyaallah Mang Barna hijing neraskeun. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.